Ye 100.000 nah jeung masihan artos di abdi ge aya nuhun atuh ditampi lah nanaonan sare da teh nyungkeun teteh sarua jeung menta deuleu keun bae Semar darido keun bae tuh dari daun sirik we akah dosa naon kaula dosa naon nah haris dawala dibere abdi teu atuna laun menta mata kecebrek ti tadi di dieu teh naon mikir geus gede atuh euy tara mere capek jahe keket mengkene merengkel buntut kasiran najan loba harta moal senang hati pun kasasama eserek mere Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun Rampes semah kapihatur sepuh ditarima dawala cager pangesto kumaha sawalerna meuje nuhun atuh agan lain tirata di atuh asup ka dieu dawala sawios agan da di luar oge abdi mah betah pamo di luar geuning aya kolam ngocor eta dina kolam teh geuningan cor-cor cai di tengah-tengah aya air mancret air mancur meureuh teh nya meuni seueur eta lauk agan di mana di kolam catrik meureun anu melak lauk naon aya lauk mujahidin mujair belegu aya lauk betok jurig kitu teh agan aya bapak punten kapengkeran panjangakeun semah kaunyuk panjenengan bapak mugia katampi kalayan kabingan di semah abdi pak nyaho aing mah kikituan tah yang warisan saya teh nyaho warisan silanan gablek sumur tilu yang kalem jang ditampi jang ku bapak diterima jang diterima naon sih teh atuh tekantun karaka Prabu nyangakeun semah pangabaktos Raka Prabu lengih nyanyi komo lamun di jalan geus mah geus heureui teh sekop di mimitian dah sia mah mohon atuh agan di sim abdi teh bade permios ya teh agan mohon bade pamitan sono nama sono nataku nanging dalah di kumaha da geuningan kalintang pentingna uninya tadi ge ka kuping puji sim abdi nyata juragan Gatot Kaca teh teu aya nya itu agan ayeuna panginten di sim abdi bade jajab pangawulaan ka itu Kaduarawati nya padahal mah sarewe anjeun mah di dieu sawios ke sanes waktos abdi ka dieu deui nya mohon atuh agan sanes kirang sono abdi teh bangga dawala nu di kantun agan di dieu cing salamet amin anu ngantun oge abdi kitu cing salamet amin pada salamet teh agannya amin mohon da tebih Kaduarawati teh panginten puluhan kilometer nya da jauh ieu teh ditempuh teh panginten kana 2 dintenna agan wah 2 poe semohon nya mohon atuh permios agan mangga mohon da panginten di jalan teh seueur anu dagang galituk pisan di jalan mah ya pasti dan usaha mohon da panginten mah seubeuh ku diperong ku sim abdi teh oh ngarti aing bodoh itu mah ye 100.000 nah jeung masihan artos di abdi ge aya nuhun atuh ditampi lah nanaonan sare da teh nyungkeun teteh sarua jeung menta deuleu keun bae Semar darido keun bae
tuh dari daun sirik we kaki teh jajak alhamdulillah jajak kalau heureuh kasiron moal ditamihan deui agan geus Oh, sakitu ge. hatur nuhun agan Amin amin. nuhun mangga tuh agan Mangga. 100.000 Wes. rajaki mati mana we Aya yang meuli kupat tah. ari taun tetong siri Nyawel we teu ka kolot. jeung nyewel gado si juri ka aing Lain ke kolot kabuk. atuh jisim abdi ge bade permios teh agan Mangga Semar, mangga. Sanes waktos di sim abdi ka dieu deui. Mangga. Mun mangga. permios agan Mangga. lan Mangga. oh mohon agan tuturkeun dewek jang nya nuturkeun bapa menya nuturkeun ucing Mangga agan mangga. Mangga Semar. lapur deuk menya Cing salamet semata geuning. ulan Cing salamet. Oh, luhur amin no ai bapa sugan rek mere ka dewek ge Ah, si Bang. Sok etopeun. kabeh ge jelema teh penjilat pungkul Akang maulah. sedengkeun dina kadena bahasa mutiara tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah Betul. bodoh kabeh ge barang penta aing mah cadu kudu barang penta Keremere. di atas we. semua kabeh hatur agan ditarima ari maneh nyemah wae. da abdi mah urang Sunda Nyaho kula oge. ai urang Sunda mah kedah nete taraje nincak hamalan nyungsi lari mapai bukti undur kedah katingali punuk dongkap parantos katingali tarang mipit amit ngalak mentak nete taraje nincak hamalan nyungsi lari mapai bukti disebatna malapah gedang Nya, alus. lan Alus. da abdi mah alus wae Jiga tugra ini teh heula. margi sata acana jisim abdi miang ka nagara Dwarawati abdi bade ngadoa heula mudah-mudahan salira di dieu cing salamet pon kitu deui abdi anu ngantuna di dieu cing salamet dugi ka ditu Amin. mohon Jiga tuh. teh heula margi ka nagara Dwarawati teh kalintang tebihna Nya. dua dinten agan ka ditu teh Pasti. sumohon Jiga tuh. teh heula geningan saprak ku abdi di emut-emut ditafakuran ku abdi kalian ditalaah sing horeng geningan di jalan teh seueur anu dagang Syukur pisan. Nya dan usaha. mohon panginten da moal sebeuh ku diperong ku abdi teh Nya di hayang sebeuh mah kudu didahar. da dipeser teh geunah ku artos Nya ku duit, mah ku buah. na teu mati ai meuy Mintul. ai panco ngarti mereka aing jadi kumaha tuh Naon? nya eta nu dagang ini heula ieu raosan kupat tahu Ah, ieu nu. Nya dititah asaan mah asaan we. mun atuh si eta nyungkeun dibayar teh teh Nya da bantu teh usaha. mun da dibayar teh kedah ku artos Nya ku duit atuh. mun da abdi teh gaduh artos atuh usaha Usaha tuh. rek hello ieu panita deh Ngada keting pabajikan usaha. Usaha cara batur. aing mah kudu ala preman meureun Singkil atuh. abdi teh kas taji ku kasauran-sauran salira tadi na bag-bagan agama Naon? ngeunaan bag-bagan agama estuning nyerep kana hate jisim abdi ka hartos ku jalmi anu alit Yes. Alus. jadi cinekna dina agama teh urang teh teu meunang ngaraheutan hate batur Teu meunang. Kenging, teu meunang nganyeri batur Teu meunang. tekenging. aduh ti padadang batu mere Alhamdulillah nih eta. alhamdulillah ai batur ngalalarti aya henteu tuh Eyang teh teh. jadi urang teh teu meunang nganyerikeun batur Teu meunang. teu meunang nyolok mata pun celik Teu meunang dosa. dosanya nyolok mata pun celik teh Nya dosa. nah atuh dosa petri pedamal ku agan
dosa naon kaula dosa naon nah hari sidawala dibere abdi teu atuh laun menta mata kecebrek tita tadi di dieu teh naon mikir geus gede atuh euy tara mere capek jahe keket mengkene merengkel buntut kasiran najan loba harta moal senang hati mun kasasama eserek bere sia kalon menang paneungeul eta geuning ieu teh padepokan jurig selain terminal aduh agan punten agan kos di aduh stasiun. hilap agan ieu teh padepokan mana we teh WC umum kos di stasiun atuna sia teh agan hapunten agan abdi kapoekan abdi mau pada belak-belakan ya kan Gitu atuh. naon boleh namut artos Tanamut. atuh lain tita tadi mun agan teu artos wae sabaraha nginjeumna samikeun jeung sidawala sarwakeun jeung sidawala teh 50.000 100.000 demi Allah tah demi Allah 100.000 sengos kanu duit mah cengos kana duit pasti jurig ieu Panjang ingetan nama. 100.000 sumuhun aya lan aya alhamdulillah Sagening eta. ye Akulan. naon kan 50 geuning pot sawios agan sakiki cekap alhamdulillah alhamdulillah cekap da tos aya ti Bapak Dadang di Bapak Ibu Mary di Bapak Encok tos aya jazakallahu khairan kasiron mudah-mudahan kasihan agan cing janten jaminan di yaumil akhir amin kira abdi ka dieu deui da kumaha sia we rek kira oge sana saya tangga bantun anu sakirangna sakurangna naon ieu teh panginten agan teh ena teh kagungan sametan ka abdi 50 Teu. aing boga hutang sumuhun hutang di mana apaan agan teh namut teh abdi teh namut teh 100.000 agan aya 50 tuh geuning diangkeun Eta. upami 100 tina 50 hayang kana 100 sabaraha deui 50 deui tuh geuning Nih. eta geuningan uninga tuh Tuh tosok dewa eta, Kang. tuh ai bos-bos Cirebon marere 100.000 Ya, ai bos. sok kirang kumaha keke anu nginjem saha mohon anu namut mah abdi tah nemboga hutang mah nu nginjem eta ge kitu abdi teh teu ngalepatkeun nanging pan aduh agan ti kumaha teh Makronologis. abdi teh panamut teh sabaraha 100.000 agan aya 50 berarti kirangna 50 tuh geuning Eta. iraha bade mayar ka abdi enggak bisa kecelak maut nah jadi aing nu boga hutang ieu teh ge kadang-kadang 50.000 lan nu 50.000 kadiekeun lan nu 50.000 lan asawi sagan sige cekap lan sintri balikeun deui aing euy kadiekeun Sieun lapor. pajarkeun ge aing gablek hutang sok comea sia mah kadiekeun sawi sagan kadiekeun hanya ai teridoona man mah eta lain teu ridho sia mah comea comeos ke beja-beja ieu dina kopiah ya ieu tah 100.000 ya geuning aya mun tadi pan kitu mah lunas naon sia teh mun lunas jadi agan teu kagungan sametan ka abdi ge teu gaduh hutang ka agan nikah sadana da teu ditipu moal mere ka aing mah di dieu meureun kanca migawe astagfirullahaladzim teh di dieu laras eyang lamun urang hayang dihampura ku batur geura hampuraan heula ka batur cing asak kudu apal kana karakter jeung sifat oge tabeatna jalma nulian
namun urang geus apa karena sifat jeung karakter jalma nulian bakal timbul silih asah silih asuh jeung silih asih baik cepot rido ulah eta duit cing mangpa